Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngajelaskeun tentang alam gaib, alam anu can kasaksi tapi bakal kasorang ku urang. Nyaeta maukib. Maukib nu dimaksudkeun tempat makhluk dicicingkeun, jadi maukib teh hartosna teh tempat cicing. Nu ti mahsar digiringkeun ka maukib dibariskeun. Jadi ti alam mahsar teh di transitkeun heula ka maukib, terang transit. Transit we lah pokona mah cicing heula lah di dinya. Semacam deal reka Hongkong eureun heula transit heula di Malaysia gitu. Tanu ka maukib teh aya anu tutumpakan naik kendaraan berarti. Aya anu kepat teh jalan lempang. Aya anu ngorondang, aya anu jujungkiran. Kumaha amalan. Malaikat kabeh insan, bangsa jin jeung bangsa setan kabeh jinis sasatoan nemrak kumpul kasaksian. Jadi nu dikamaukibkeun teh jelema, malaikat, jin, setan jeung jenis-jenis sasatoan. Dikumpulkeun heula di maukib. Caricing heula engke di maukib. Bangsa jin jeung bangsa insan nu kusara ditaklipan anu bakal kapastian dibagi buku catetan. Peda ari bangsa manusia jeung jin mah anu kataklip ku hukum syara, nu diperagih ku hukum syara eta bakal nunggu kapastian. Nyaeta bakal dipasihan buku catatan amal jin jeung manusia teh. Nunggu kepastian eta. Jadi inti nama bakal aya maukib weh. Engke teh. Jadi nu atos teh naon wae? Naon? Alam gaib teh nu entos teh naon wae? Hiji alam barzah. Nah, alam barzah teh nu pertama bakal kasorang ku urang sabada ayeuna di dunia. Urang teh bakal maot. Salangkah deui ka alam barzah teh urang teh. Maot ke alam barzah weh. Tuluy di alam barzah atau di alam kubur teh aya anu meunang siksa kubur, aya anu meunang nikmat kubur. Tuluy sangeus kitu teh terjadi kiamat dunia hancur. Tos hancur dunia baas dihudangkeun deui, dihirupkeun deui nu maraot. Tuluy geus harirup deui nu maraot teh digiringkeun ka alam mahsyar. Tuluy ka maukib, caricing heula transit heula di maukib.